Aing nyeri awak euy. Kunaon ke? Siga nama angin duduk le. Mana bisa tuh ngubaran? Nggak bisa tuh ke. Sepatu pangubaran kan sakedeung. Lagi angin duduk cicing. Oh. Angin, nalarang tuh saya tahu dari ukuas kegini awak. Bon, omatnya mana anak suka beli mobil. Ulah dipajang di sosmed, loba duit, pajang di bos sosmed anjing, jalan-jalan dipajang di sosmed. Teu meunang, pon kitu teh ria anjing. Ria naon sia teh? Ria jenaka. Sia di pesan ku kolot teh sok ngalawan ningan. Aduh le kumaha ieu? Tuh si anjing mah nya kitu wae rumah teh. Kumaha sia we anjing ah? Kumaha ieu? Nya enggak sih kan cedok atuh lah ngomong wae. Saya teh ngomong wae mana oke. Oh nya. Naon? Bawa saha? Naon itu? Panganyat kan ngomong aing. Goblok anjing tidak hanyut maneh. Mikir atuh cenah mikir. Make kerudung tidak hanyut muluk maneh. Coba na mobil sudi teuing anjing di hotel we. Harai saya aing teh. Goblok. Kelama nah yang gitu teh malah. Le, ari ciri-ciri awewe heuh anu momokna nyedot anu kontol teh kumaha we? Ciri-ciri teh eti lu ke. Nu kahiji ke nya ye. Pendiam tapi agresif. Nu kadua cenah ke cangkengna leutik ke. Wah, nu katilu ke tatapan matana teh sukut anjing. Anjing. Ya le anjing. Pon, Naon? aduh hampura pon urang teu bisa ngalongok euy maneh geuring teh euy. Heueuh le urang silila geuring gitu ya. Geuring naon cepon teh tuh? Teuing atuh da cek dokter mah cenah urang teh momok urang ngacai wae. Aing. Aing rek nanya, nah bener cinta teh lupa daratan? Heeh, bener sia teh botak buktina aing we pernah. Ke naon buktina? Oh, tong aku ngomong. Ke nah bener cinta itu lupa daratan? Bener sia teh botak. Naon buktina cinta lupa daratan? Buktina aing pernah gelo tata ranjang lelempangan sia teh goblok. Anjing. Ngomong aing getihan. Jeung ieu nya kelona teh. Selain bawang putih jeung bawang merah, naon deui bumbu dapur bisa seri. Cah. Ayo mana boga nomor telepon rumah sakit jiwa teh ke? Jeung saha nu gelo le? Pan aing ke kage gelawan ku maneh. Goblok goblok. Di mana itu? Di mana? Pon, Naon le? hampura pon urang kara bisa ngalongok euy. Keun bae le. Aya mana teh geuring naon pon? Kok teh disasarung kitu? Urang teh geuring teh momok urang ngacai wae. Aduh, ngomong ngacai wae. Parese atuh ka dokter. Geus le urang teh. Naon cenah ca dokter teh? Cek dokter teh momok urang teh kudu dikenyot ku lalaki. Daek mana le kenyotna? Ngomong anjing. Bae atuh mah teh recakeun. Le, Woi, usum hujan kieu mah gareuleun heuh. badal kumaha maneh? Heueuh tingali buruan gini cara break kitu anjing. Nya heuh atuh ku usum hujan kieu mah ulah waka buruan ke. Naon le? Heunceut majikan aing ge hujan kieu mah cara break anjing. Heueuh goblok da heueuh majikan sia dan hujat aing mah geuning goblok. Aduh. Pon, Naon? cik urang rek nanya yeuh. Nanya naon? Nah bener obat ka pusing awewe jeung lalaki beda. Heueuh bener we beda. Aya obat ka pusing awewe naon wae? Dekeun le. Kahiji loba duit, Heuh. shopping, jalan-jalan. Oh, ari obat ka pusing lalaki naon? Bacot. Salat, salatnya. Ieu teh. Balikan deui. Naon bedana leungeun awewe jeung leungeun lalaki? Jelas beda tuh ke. Leungeun lalaki mah kasar tuh. Mun leungeun awewe mah lemes. Salah. Di mana salahna? Ieu dengekeun. Leungeun lalaki mah bisa maehkeun, leungeun awewe mah bisa ngeuraskeun.